Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fi daraini amin ya Allah ya rabbal alamin. Wa minal adabil iyadati sareng eta tetep tina sapalihna tata krama ngalayat atawa ngalongok antu khaffifa arien ngentengkeun anjeun al julusa kana diuk endal maridi di deketeun jalma anu gering hatta la yata'aba sehingga henteu capek itu si marid oyaldiko atawa rupak itu si marid min muqabalatika tina nyang hareup ka anjeun atawa nyang hareupan anjeun illa iza kana kecuali di mana-mana aya itu si marid ya nasu eta tenang itu si marid biwujudika ku aya na anjeun pala ba'sa mangka henteu nanaon bizalika ku itu naonnya tadi teh ku itu mazkur ani Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma katampi ti Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala ngadawuh Kangjeng Nabi minas sunnati eta tetep tina sapalihna sunat takhfiful julusi ari ngentengkeun diuk wakil latus sohobi sareng nyaetikeun gandeng pi iyadatil maridi dina ngalongok anu gering wa fil hadisi sareng eta tetep dina hiji hadis iyadul maridi ari ngalongok jalma anu gering qadru fuakin naqati eta saukuran meres susu onta bahwa sareng ari itu fuakun naqah ma eta perkara baina halabataini di antara meres dua susu onta minal waktu tina sawaktu waqala sareng nyarios saha Sarius Sakotiyu Syekh Sariyu Asakoti rahimahullahu marid tu gering kuring pitursusa di tanah Tursus wajaa sareng datang ila ayadati kana ngalongok ka kuring sajamun sagolongan minasukolai ti pirang-pirang anu kaberatkeun paltolu teras mengalilakeun itu sukola al julusa kana diuk hatta amaluni sehingga ngabosenkeun itu sukola ka kuring sumastada'u tuluy menta doa itu sukola mini ti kuring patu telai ngangkat kuring jadi kana leungeun kuring waqultu sareng ngucap kuring Allahumma ya Allah alimna boga ngawurukan Gusti ka urang sadayana kaifa kumaha naudu ngalongok abdi sadayana almardo ka pirang-pirang jalma anu gering wa minal adabi sareng eta tetep tina sapalihna adab aidon deui antas alahu ari nanyakeun anjeun ka marid an halihi tina tingkahna marid bikala min muhtasorin ku cariosan anu ringkes iza kana di mana-mana aya itu si kalam teh laya syuku eta anu henteu ngaberatkeun alaihi kasih marid naon al jawabu ngajawab wa illa sareng lamun henteu laya syuku pak tapi mangka cukup ka anjeun bisu aliman ka ku nanyakeun ka jalma yumariduhu anu ngarawat itu si man ka si marid wal yakun sareng kudu aya naon sualuka pertanyaan anjeun teh bisautin mu'tadilin eta ku suara anu mejehna li anna sautal khafidho karena suara anu enteng jidan kalawan banget qad yudkhilu eta ngasupkeun itu saut al khaufa kana sieun ala qalbihi kana hatena itu si marid wa sautas syadida sareng sayaktosna suara anu tarik rubama yuk likuhu kadang-kadang rewaskeun itu saut ka si marid wa yazidu sareng nambahan itu saut pir marodihi dina geringna si marid wadho sareng kudu neundeun anjeun yadaka kana leungeun anjeun ala jabhatihi kana tarangna si marid au ala yadihi atawa kana leungeun si marid wa fil hadisi sareng eta tetep dina hiji hadis tamamu iyadatil maridi ari kasampurnaan ngalongok jalma anu gering aya doa eta ye neundeun saha ahadukum salah seorang ti antara aranjeun yadahu kana leungeunna itu si ahad ala jabhatihi kana tarangna si marid au ala yadihi atawa kana leungeunna si marid
Payas aluhu tuluy nanyakeun itu si jalma ka marid kaifa eta kumaha huwa ari itu marid. Wa fi riwayatin sareng eta tetep dina hiji riwayat kaifa asbahta. Kaifa kumaha asbahta isuk-isuk anjeun. Au kaifa atawa kumaha amsaita pas sore anjeun. Wa yujibu sareng ngajawab sa al maridu jalma anu gering. Asbahtu isuk-isuk kuring bi khairin eta alus. Alhamdu ari sadaya puji lillahi eta tetep kagungan Allah. Wa idza ra'aita sareng di mana-mana ningali anjeun taghayyuran kana barobah pilaunihi dina rupana si marid au du'fan atawa kana lemah pi badanihi dina badana si marid dina badana si marid fala tuzhir mangka ulah nembongkeun anjeun lahu ka itu si marid asapaka kana karunya anjeun min dalika tina itu taghayyur li alla yakhofa supaya henteu sieun itu si marid au yandahisa atawa bingung itu si marid payastada tuluy nambahan nambahan banget naon maroduhu gerihna itu si marid balasajihu balik tangaluludeung anjeun ka si marid wad'u sareng ngaduakeun anjeun lahu ka si marid bil afiati ku kasehatan watulil umri sareng panjang umur. Wa fil hadisi sareng eta tetep dina hiji hadis idza dakhaltum di mana-mana asup anjeun ala maridin ka jalma anu gering panapisu mangka kudu nenangkeun anjeun atawa mere harapan anjeun lahu ka si marid pi ajalihi dina ajalna si marid atawa dina ajalihi teh dina arah-arah si marid fa inna zalika karana sayaktosna itu tapsis nenang-nenang atawa mere harapan teh la yarudu eta henteu nolak itu zalik syai'an kana hiji perkara wa yutayyibu sareng ngabungahkeun itu si jalma nafsahu kana dirina si marid aytammi'uhu tegasna ngarep-ngarep anjeun ka si marid fitu li umrihi dina panjang umurna si marid. Wazalika sareng ari itu madzkur bi antakula eta yen ku ngucapkeun anjeun kama saperti perkara fil hadisil akhari anu aya dina hadis anu sejen la ba'sah henteu nanaon tahurun ari ieu eta nyucikeun insya'a lamun ngersakakeun saha Allahu Gusti Allah wallahu a'lam bishawab.